Anjing pemirsa, patepang deui sareng simkuring Denisa Saputri di acara Kilas Warta. Menyajikan informasi aktual jeung faktual 30 Maret 2021. Pemirsa, sabenerna dunia nuju digemparkeun ku ayana virus anyar nyaeta virus corona. Virus ieu awal kadeteksi di kota Wuhan, Cina sawarsi kapengker tepat kaping 7 Januari 2020. Dugi ayeuna pasien COVID-19 ngakontal 1 juta jalmi. Ku kituna, urang sadaya kedah terang naon wae ciri-ciri jalmi anu kaserang ku panyakit COVID-19. Sapertos naon gejala penyakit ieu jeung naon anu ngabedakeun jeung penyakit influenza. COVID-19 atos ditetapkeun ku Badan Kesehatan Dunia atawa WHO janten panyakit pandemik atanapi panyakit anu sumabarna ka mancanagara. Mung teu acan sadayana masyarakat Indonesia terang gejala-gejala virus corona. Dokter spesialis internis Jurmetsing ngajelaskeun kanggo katerang hiji jalma anu positif kajangkit ku virus corona kedah ngalaksanakeun sababaraha tes. Namung, panyakit ieu gaduh gejala awal anu mirip sapertos influenza. Di antarana muriang, nyeri tikoro, jeung batuk anu bakal eureun salami 5 atawa 6 poe. Sementara COVID-19 gejala eta bakal lumangsung leuwih ti 10 poe ditambah aya gejala lainna deui. Salain ti eta, Jurmetsing oge ngajelaskeun yen suhu awak bakal langkung ti suhu 36 dugi ka 37 Celcius lamun kainfeksi ku virus corona. Jeung gejala-gejala anu aya di setiap awak nu kainfeksi virus corona oge bisa beda gumantung kana resintesi atanapi kekebalan awak tiap jalmi. Ku kituna, kanggo jalmi anu ngalaman gejala-gejala kasebat saena nyandah langkah-langkah medis, utamina saatos ngalakukeun kagiatan anu ngagaduhan potensi nyebarna virus corona. Diisolasikan kalau keluhannya masih ringan bisa diisolasikan sendiri aja, isolasikan di rumah ya, artinya tidak berpergian kemanapun ya selama 14 hari ya. Namun apabila dalam jangkauan waktu 14 hari ini pasiennya demamnya makin tinggi ya, ada keluhan sesak nafas, nah itu harus segera berobat atau mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat. Jurmetsing oge nyarankeun yen masyarakat kedah nerapkeun pola hirup sehat, sapertos seueur nuang bubuahan, sayuran, jeung olahraga nu teratur supados awak teu gampil kainfeksi ku virus corona. Pamirsa, sakitu wae warta anu tiasa abdi dugikeun dinten ayeuna. Abdi Denisa Saputri permios undur diri.